Aduh, aing apes rumah pembuka duit teh mogok deh motor teh ampun aing. Nek kemana ieu? Pinjem duit aya nu wau ieu di dieu nya. Aduh, aing aya ku apes-apes teuing yeuh. Ya si bos tuh euy keur nongkrong. Aing si Suganan di bareng nginjem ulah, aing nginjem ulah yeuh. Jangan ka bengkel teu mau pisan soalna. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Oh, Bos. Aduh, kebenaran aya si Bos ya. Bos. Atuh kebenaran aya si Bos ya di dia. Alhamdulillah mohon atuh. Lain mun asa ararana ieu asa rareuwas aya naeun ieu. Kieu, Bos, ya teh aduh, ayeuna mah keur di jalan motor mogok mah itu sapeser-peser acan ieu ke nyepengatos atuh mamanawian lah. Mamanawian kau ka bengkel we lah Susuganan ieu aya kitu, Bos. Oh, gatet maksudna apa bade rambut acis, rambut atos gitu maksudna apa teh. Aduh aing mah ku kabeneran ieu teh nuju kosong pisan eta di aya acis ka dieu dipake balanja tuh ku pamajikan. Oh, atuh nya teh sawios mamanawian teh aya kitu peda abdi itu bade ka bengkel mogok motor gitu. Nya teh aya mah nya wios atuh abdi bade didorong wae ka bengkel bade disimpen wae motorna di bengkel lah. Aduh, lain ku teu karunya. Aduh, hapura pisan keur kakara teh ka dieu nya. Meni keur kosong pisan. Ai urut ba aya tah sok bisi bade ngarokok bae atuh tah. Aya ngarokok mah kopi nanaha tah eta bisa rek dibekal-bekal atuh. Oh, mohon Bos, mohon wios. Biasa eta aya mah hatur nuhun pisan nya. Ieu bade nyobian kudu doe teh nya. Oh, mangga. Sok. Mohon atuh. Ieu hatur nuhun atuh nya. Mohon sami-sami, mohon. Ieu wios kopina. Mangga sok. Iya sih ya kopina. Atur nuhun ya Bos ya. Nya. Abdi bade nyimpen dalam motor di ka bengkel so ieu. Mangga. Tapi aing nawaran udu teh sapatang tadi na bae terus dibawa kabeh coba diringis jeung kopi-kopi na kabeh. Oh, kieu mah ngarorot geuning tamu teh. Anjay.